Beh, ilah apa iya para rusing lah. Kumaha ya ai. Kira-kira sahanya nu cocok dipakai atau diajak curhat lah sahanya kira-kiranya baturan aing. Aha, aku punya Edi sama boga babaturan ya nu ngaranna Sari. Si kana cocok ya. Telepon heula. Halo, Ya, di mana? biasa tempat tongkrongan. Urang haeng kadinya lah. Tadi dia, Para rusing hulu teh ya. waktu dina ulang nyumpel di imah bae. Aya sabae di dinya. Biasa, sebatur-batur bae di dia di tempat tongkrongan di saung. Oh ya ini kadinya burung ya. Sudah ka dia, Ayo siap ke kadinya. dia ulin. Ngembang lah ya karena tempat tongkrongan. Bukan ngariah-riahkeun pemikiran. Ya, tak gelas kopi. Kayak itu kopi mah. Rusing. Kainan boy. Rusing teh pemikiran beuh, jaran ti kanan. Beuh. Mugo mah ieu lalajung nama, boga masalah para rusing ti kanan hulu ge. Moga masalah naon curhatkeun bae. Curhatkeun bae, ulah dipenem bae ari boga masalah mah. Teu percaya curhat di dari ieu, bising teh ya babaturana. Arerember teh ya semutna urang mah curhat jadi beja-bejakeun ka batu. Moal daripada ngalamun sorangan. Kotok ge ngalamun loba nu paeh. Atuh geus gara dicurhatkeun. Komae teh jelema teh ngalamun entek stres ge. Nya? Ah, Betul. Hei, ulah ngomong-ngomong ember. Yo, sang pujangga cinta. Iraha ngomong-ngomongkeun batur. Teu ilok atuh geus segera dicurhatkeun. oh mojo curhatkeun bae udah ditanggung sorangan bae teh beban. Doang jeung saha bae sorangan mah. Bener ya lamun kalau cerita mau arember ya sungut. Moal, geus segera tenang bae. Soalnya iya masalahna aib. Hah? Apa? Aib? Itu biasa besi sungut sampai nyongok bareng karena banget urang nyembawa jengkol bawa peteuy di noncan nyikat punya. Oh, geus mojo gara ceritakeun. Jadi kieu pada suatu hari urang eta ditelepon ku kabogoh urang. Itah pangbaukeun beber. Naon? Minta dibawakeun beber-berem. Rada teu puguh ya cerita. Nah, yang make ngaran warna berem barang jak ulah nyebutkeun beber doang. Geus mojo lah loba ka dieu ka ditu mending diceritakeun langsung. Oh iya. Jadi kieu eta bikang pernah dibawa ku urang ka hotel. Geus aya 5 bulan maka dia ngan ditoel seutik dong ku urang. Kunaon kuaring saya usia. Detail naonna. Atuh Noel, pilaku takot-kot unu paraha. Atuh Noel nama bes henteu. Naon nya mebas kula mah teu ngarti lah. Tapi teh detailna. Dibejakeun cuma Noel, henteu mebas teu naon Noel. Atuh jata buktina baeusian. Henteu Mesti dibebaskeun. dibebaskeun mak. Kayak pemikiran aing can datang ya. Ieu naon Mbak Usi gitu aing mah. Make mebes segala. Pilaku kudu jelas bae. Anakan. Naon? Beuh, ieu dia bahaya. Kudu ditanggung jawab eta. Entah ge ulah sacolok-colokna bae ari lain colokeun mah. Aing cocok ya tanggung jawab nu kumaha ya tanggung jawab. Tanggung jawab atuh tanggung jawab masalah ieu. Anu tadi halok ditoel teu puguh-puguh baeusi 5 bulan. Eta kudu ditanggung jawab. Yo, sang pujaga cinta. Teu ilok tah berbuat nu kararitu. Eta sorangan berbuat gitu, kudu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Atuh dina ge tah mah kitu es channel di kalapaan. Nah, nyucun channel di kalapaan? Harti nama es channel di kalapan eta gunal genol eueuh bapaan. Kaharti Ah. ai. Hah? Ari tanggung jawab kumaha kabehan ge nu mere jawaban ilah malan dong nu saling curhat ja. Atuh tanggung jawab atuh dikawin heula ieu engke sanggeusna eta anu baeusian geus kaluar engke kawin deui berarti 2 kali kawin 2 kali akad nikah na engke eta anu ngadua kalian anu resmi na engke. Nek naik kawin 2 kali barang ya kudu nama sakali. Nu bagus mah biasa nage geus lahir kara kawin, lain can lahir geus kawin. Maksudna teh tadi ngomong kitu nutupan kaisin nutupan fitnah eta samemehna lahir kawin engke geus lahir kawin deh eta anu samemehna lahir eta nutupan kaisin. Oh, gitu. Eta orang nanya asupna sah henteu. Anu kawin pertama mah kawin mah esah ngan ulah diheesan deui. Nah sanggeusna lahir kakarak kawin deui secara resmi deui kakarak eta esah diheesan.
Lu ada hesan kumaha kak? Komo-komo etang geus kawin, teu can kawin geng si toelan jaku urang. Jadi lah buktina kuari langs anak kelek geus kawin wade HS. Oh, kerok aing mah atuhnya komo-komo eta geus kawin, puguh can kawin bage ku dia geus ditoelan, komo tang geus kawin atuh aing mah sabodo pada kitu ge. Aing mah mapatahan kana dia jang geus eta mah tinggal karik-karik dia. Kewajiban aing mah atuh geus gugur. Ngan sakitu aing mah magahan teu bisa nanaon deui. Ngan aing mah atuh teu make enta kanu kitu karena atuh sang pujangga cinta. Berarti ya aing kudu eta ngawin si Dikangnya. Atuh dinage. Lain masalah endung ngawin, masalah nai urang sing teu kaparaban doang. Manya tanak di paraban huut doang bebek. Ulah sieun teu kaparaban. Anu ngaranna makhluk mah kabeh ge dibere milik. Boroning jelema sireum sagedena sireum dimilikan. Ari iya jelema anu dianggap makhluk sempurna sieun teu dimilikan. Allah di luhur. Ulah sieun teu dimilikan, menta kadinya. Ade amat tadi yang ngomong palebah kieu malah. Atuh urang ge dong ge saeutik-saeutik ge pernah ngadar bangku SD. Jadi saeutik mah nyaho karena soal urusan kitu mah. Tamajeng pakein-pakein sorangan. Yo, sang pujangga cinta. Akur pelebah kitu mah. Cocok. Lanjutkan ngadahar bangku SD na. Kula mah nek ngadahar sangu bae jeung kejo. Karena sang pujangga cinta mah tilok ngadahar bangku SD. Ngadaharna kejo. Eta mah paribahasa. Ulah eta dianggap ranyu ngadaharan bangku. Orang ge paham masalah nu eta mah. Tapi kumaha jahat teh urang mah can teteg lah. Masih kene bingung, masih kene ragu. Nu kitu ge ragu segala naon geus mah kawin-kawin. Tugati boy, ari kene masih ragu mana ya sorangan aja orang bararingu kayak bising salah jalan segala naon urang mah. Makana pula butuh pencurahan di dieu suganaya teh ya. Jalan Atuh ja tadi geus dibejaan tah dikawin. Kurang kumaha deui pencerahan. uparang saya kurang caang pogoh mah atau tina duitna, tina ieuna, tina ituna. Atuh ngomong boy, ari tah mah teu boga duit, jeung ngomong ti tadi tanah kawin teu boga duit gitu. Dia mah ngacaprak ngomong ka mana pada batur mah ngadarengkeun. Ngomong ti awal teu boga duit gitu. Geus tah ieu pada batur teu ngadengkeun ini itu. Atau kumaha tamatok ngoltin isin urang ge. Oh geus meuje. Yo, sang pujangga cinta, urusan duit mah tenang, beres kege. Ya aing ngomong-ngomong mah masalah duit tenang sana. Pemajikan kan di Arab kan boga duit. Anak-anak dampar tenang, lanjutkeun pan. Masalah kawin, lanjutkeun. Masih aya keneh sang pujangga cinta. Kami ngomongnya pemajikan Arab. Geus dia balik boy ka ditu, bebeja kana kolot dia lamar eta bikang. Adapun masalah duit, tadi teh tanggung jawab sang pujangga cinta. Jalan dulu, nanti juga sampai. Oke, aku mau jalan dulu. Nanti juga sampai pelaminan. Hihuy. Sampai jumpa di acara pernikahanku. Jangan lupa datang ya. Bawa kado, bawa duit. Pokoknya mau naon be, pokoknya mah di tangguhan be.